Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Berkah Segara. Satos lami teu upload hapunten seueur kagiatan. Insyaallah ayeuna urang lajengkeun carios jakarana anu salajengna. Mangga wilujeng ngadangukeun tur dugikeun ka rengsena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi Mang Dedi baraya-baraya ki Sunda di mana bayana. Alhamdulillah Mang Dedi baris neruskeun hanca carita anu katunda ayeuna bagian anu ka 30 genepna. Sakumaha nu kantos di Bandungan dina bagian anu ka 35 dina carios jakarana ieu pedaran Mang Dedi kasapi wanci dina mangsana alam ti beurang di hiji patempatan khususna atuh kasih Oded kasih keling katu Ciasgor anu harita ngepung hiji tangtungan awewe nu cenah mah eta awewe teh ngaranna Nyi Mayang anakna Badrowi nya anak guruna beurieuman cek si Doden sa batur-batur mah. Kumaha tuh para pamirsa lajeng dai carita langkung paus nama mangga orang sami-sami Bandungan ku sadayana namung kada hilap like subscribe sareng toe loncengna hatunullah wilujeng ngabandungan caritana. Atuh harita kene oge eta awewe anu katelah Nyi Mayang sari teh luncat menikeun ka luhur pisan rek kitu meureun-meureun sagoreng-goreng nage atuh anak jago. Piaku sia Adet rek nyawak awewe sia make jeung kudu kutiluan sagarupa. Nya atuh nu penting mah anu penting mah gejang beunang we sia sok lah geura tetan-tetan sia. Nya tungtung nama deur atuh harita kene oge si Oded sakilat nubruk kana awak Nyi Mayang anu maksudna mah atuh nek ngangkep awakna ngarah teu bisa ngalawan cenah da ceuk pamikirna pira oge centang tangtungan awewe moal sakumaha gede tanagana. Tapi aneh harita mah si Oded oge atuh nubruk teh atuh nangkep awak Nyi Mayang gentak ketunggang ciluk luncat ka tukang berjeng terus itu harita serog deui masang kuda-kuda tegep na kadadan. Hiat jeung atuh harita sabotkeun kitu teh si Asdur teu cicingeun manehna harita keneh ngirimkeun panarajangna leungeun ka tuhun nyurubuk lempeng arek ngarah kana puhut celina Nyi Mayang. Tapi gila harita sakilat Nyi Mayang ngagilekeun awakna kabelah kenca hiu keplos harita panarajang si Asdur oge ngahakan angin bareng jeung kitu seak atuh harita keneh si Oded ngasukeun panarajang tajonganana suku anu katuhun jurubuk ek ngababad kana bincurang Nyi Mayang. Tapi nya kitu harita Nyi Mayang teu micenan waktu gancang ngajoul atuh kaluhur berjeng seak dampa sukuna harita teh deuk nyamber kana tarangna si Oded. Hiu lep si Oded harita ngelokkeun sirahna blesur atuh suku Nyi Mayang teh milepas ka tukang. Cre nu harita atuh nincak deui taneuh alias lemah. Terus sakilat malikeun deui awakna nyang hadup ka si Oded anu harita sarua geus pada malik. Atuh jadi pahareup-hareup harita. Sok ya lumayan geuning sia pangabisana ya awewe teh dasar anak jago hanyak asa teu bisa diajak lemes ku aing. Makasih ya waktu kudu babacot si Oded aing sia teu loba waktu ieu pikeun yang harepan sia sok aing mah sia maju jeung aing teu loba omong arek yang kalah ka kuring lain. Cek Nyi Mayang hadap berijeng norostos ngomong teh berijeng masang kuda-kuda nya geus kitu mah teu kalawan teu ngomong deui harta keneh si Oded ngajelang maksudna medeg narajang ka Nyi Mayang. Tapi edas Nyi Mayang oge atuh cicicingeun dina gerakan nu kacida kesitna harta keneh oge sakilat atuh Nyi Mayang balikeun narajang lingeun kencana atuh harita geus ngablesur deuk ngarah kana iga burung si Oded. Hiu
Olah, hap, ya, aduh, hop, hop, hap, aduh, ya, hop, ya, hop, hop, hop. Oh, ya, hop, ya, hop. Aduh. Karasa siya. Ayo, ya. Hap ya udah. Hop, 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 hop. Hap. Alah. Buas ya. Badang. Jego atau si Oden harita batu. Jika nama kebenangan kulengan nanyi mayang berenan, nyage lengan awewe letik tapi peresna karena bipi mah komo. Tercukup ku kitu sakilat harta kena nanyi mayang, jilang dari harta kena luncat, narajang kasih Oden. Jeng harta kena oge barjeng ngagero, hiu atuh harita dengan katuhunang ngalayang arek ngarah karena beugentna si Oden atuh pugu si Oden harita ke menikeun kang ngaran jugrewas lantaran gerakan nyumayang datu datang na kacida pisan gancangna yuk kejerot we atuh harita geus teu bisa disangkahan deui ku si Oden kabeunangan ku peureuh nyumayang Rasakan sasetan. Keleuweuh atuh si Oden harita teh kekeleuweuhan menikeun ngagorowok tarik barjeun hungkup cukang irungna cabot keur kitu atuh nyimayang oge hati teu diantep harta kene sakilat palipisanan ditimpah di tonjokan leungeun katuhu yuk atuh puguh guak deui si Oden ngaguak menikeun tarik batan tadi koloyong awakna kokoloyongan si Oden teh untung we teu nepikeun karubu oge harita harta kene atuh ngajaga kana kacaimbangan awakna aduh dasar bikang urang ajar sia bangga barah Kunaon si Ari si Oden? Piraku sih teh karek sakit atuh geus kokoloyongan kitu eueuh ka era. Cabak na palangkakan si teh jalu atau bikang. Setelah dina kayaan kitu jeung atuh harita nyimayang arek nimpah dikasih Oden anu si Oden harita geus siap sadia arek luncat anu si Oden tapi harita keur kokoloyongan kene ngan sakali harita kene belesa cileng si kelinga sakilat arek ngabedega harita ngahalangan kana lalampahanana nyimayang nu harita deuk meupuh kasih Oden. Hei, aduh goli. Hei, tong kamelinaan teh piraku sia teh arek patelak jeung balad sorangan. Cek si keling harita barejeng rangah leungeunna dunana. Hayang naon sia? Nya saha anu balad saha anu balad da kuring mah teu ngarasa jadi balad maraneh. Lieur sugan sia mah keling. Nya apana akang tiluan teh ieu geus lila jadi muridna Tuang Rama. Piraku atuh Nyai poho deui. Geus lah, tong diteruskeun patelak kitu dulu teh. Merebutkeun naon cemur heug. Nah, bisi engke atuh akang tiluan ya kasabaranana ye jadi dinyakeun gerak gelutna. Nyaan si ari teh hayang patelak jeung kuring mah. Geus atuh ayeuna mah tuh marane teh kudu maksa kain, make jeung aya asa, make jeung aya kecap hayang bawa kuring sagarupa ka ditu. Eueuh we. Mending gancang geram ari ini sanyingkah di harapan aing. Aduh, nya kumaha atuh kitu da eta mah tugas ti Tuang Rama. Mugi watu nyai dengan sinartos atuh ngarti teh ucing. Geus atuh lah teh kudu loba ngomong deui siakling. Ari kitu mah hap sia jelung atuh harita. Geus bogo kitu mah nyimayang teu loba dicatur. Yuk beresur perut nyimayang nyuruh ngancam kana carehamna si Geling tapi gila keplos panarajang nyimayang harita ku si Geling digiwarkeun atuh teu keuna kana sasaran cabot keur kitu syak atuh harita dampal sukuna si Geling belesur atuh rek ngarah kana sirahna nyimayang oge harita kena oge atuh teh eleh kesit nyimayang ge sakilat ngagulaki keleur awakna bubuhan anak jago yo keplos tanyokan si Geling hijau oge eueuh anu geuna temenang sia. Temenang sia. Rasakeun aing.
mayang sari harita kena oge luncat ka luhur, serepet atuh harita manehna teh ngagigirkeun leungeunna. Lain ngagigirkeun bedog, yang ngigirkeun leungeunna arek dipake nimpah cenah kana sirahna si Keling. Aduh, didagor ku aing carehamna anak guru. Lamun henteu aing cilaka kumaha akana wah jadi tampiling hungkul ge ngagjolor juga ba. Cek si Keling harita teh dina hatena jadi kagok dinyakeun bisi nyaan atuh ripuhna sedengkeun eta teh bisa ngharupan teh anak guruna. Parandene kitu kapaksa daek teu daek kudu dinyakeun beureunan. Cilung atuh harita si Keling teh luncah tarik pisan leungeun dibeberkeun. Yo kawawong atuh harita nyemayang nyebut ngajerit. Kurang ajar sia dasar si Keling, hideung sia, si tutung atahan, si gelo dan lain-lain sia. Sia. Nyai cek akang oge mata geus atuh. Hei. Tong dituluykeun ieu, engke bisi leuwih ripuh ti kitu. Bangsat. Gantong waka suka bunga sia jurig, si setan sia. Sakitu masuk sia, urang tuluykeun deui sia bitot amajek aing. Aduh, nah ieu mah awewe yeuh. Nyai, meuni nyebut Keling kitu ka akang teh ya Allah. Cik atuh, apaan urang teh ieu saguru saelmu. Ulah kikituan. Iraha sia maneh ingat ka Allah sia. Rajen teh sia aka pangoloan hungkul sia. Antes nama sia teh disebut juri ku aing. Alah eta munikeun ka kitu. Nyai, pantes nama le nyebut juri kakang tatunya ge kulit hidung oge hidung manis akang mah. Memang diakui hitam manis, hitam nenek geblek manisna leungit. Setan teh sia. Si mayang jadi merebutkeun soal kulit hidung tungtung nama. Nyan akhirna si Keling bingung arek nuliskeun anak ngomong. Nah eta nyai meuni Keling teh menikah dinyakeun pisan. Keling oge ye akang mah ye meur kasep Keling ge. Nyah. Hayang we nya disebut AA, make jeung nyebut AA di teh, make jeung hayang disebut AA sagarupa nya. AA Keling ieu teh. AA di mana? Ceh, geuleuh teuing aing mah sia ngadenge oge. Ngadenge omongan-omongan ni mayang kitu. Harita si Keling atuh ngaheab hoge hatena panas jeung ambek. Manehna bingung kumaha kudu newakna. Jeung deui dina beunangna oge meureun lamun segeruksak atawa nyi mayang nepikeun ka tatu teh mah atawa menang kecelakaan manehna keneh nu carekan ku guruna. Da digoreng-goreng ge ieu awewe teh anakna nu jadi guru nyatana nyi mayang. Ngadenge omongan atawa pok-pokan nyi mayang kitu harita si Keling hatena meuning haheab panas. Manehna atuh geus teu bisa heureuy-heureuy deui lantaran atuh nyi mayang bener-bener galak. Patelakna tak dinyakeun. Cabot kir kitu atuh harita kena sebur deui nyi mayang ngirimkeun deui panerajangna. Peureup anu bulut teu ngablesur ngancam kana sirah si Keling. Hiu kelep keplos si Keling atuh rikat ngelokeun sirahna. Keplos tonyo ka nyi mayang oge atuh teu keuna ka si Keling. Capeknya ada ngaparan nyug. Mentok ngomong setan sia jurig sia. Dina kayaan kitu sakilat atuh si Keling malikeun di awakna. Sia kareta kena dampar suku ngablesur adek ngarah kana gadona nyi mayang cenah. Datangna kacida pisan gancangna. Barang nempo atuh kaayaan kitu lenyap, hate nyi mayang ge ngalenyap harita teh reuwas kareureuhnakeun tapi rikat ngagileutkeun awakna terus mundur ka tukang. Lobana dua lengkah hiu keplos dampa suku si Keling teu keuna kana sasaran. Ya sia. Puas sia teu beunang sia. Cek nyi mayang bari jeung murungkut. Dina kayaan kitu atuh si Asdur nu ti tadi nyaksian bae atawa molohok wae ngadada ngaralaju ada nu keur tarung.
ngagajeleng harita dadakan pisan ngagajeleng teh di tukang terus harita kene atuh ngajejekeun suku kencara kana bobokona Nyimayang. Yo goak atuh harita Nyimayang kebenangan sabab dibongohan ti tukang karena sadeun asa nyeri tapi kana hate anu paling leutik ngan sakilat atuh gancang harita kene oge Nyimayang teh malikeun di awakna breh tukang ngeunana atuh aya si Asdur nu harita keur ngayunkeun suku katuhuna deuk dipake ngababad bincurang Nyimayang. Jok si juku palo goak atuh harita kene si Asdur ngagoak Nyimayang nya kitu kene terus harita kene oge namru mending ngudupruk bincurang karasa nyeri tapi korejat atuh harita Nyimayang mah ngorejat hudang nangtung teu mirosea kana kanyeri terus atuh harita sakilat ngagajeleng mundur ka tukang rada jauh ti musuh sakedapan matu Nyimayang teh nangtung bari jeung rek ngapranjug hate panas beungeut beureum beureum untuk menikeun ka dikakarat-kat atuh harita bakat ku ambak cenah ka si Asdur anu harita rek ngabongohan ka manehna. Sanggeus wani atuh ngabongohan ka manehna cakakak atuh harita si Asdur teh seuri bari pok ngomong ditujukeun ka Nyimayang omonganna esturing matak panas kana hate. Matak oge ye Nyai jadi bikang mah montong sok ngangkrak sia kalaki teh teu bisa diajak leuleuy untung akang tiluan masih keneh ngad hargaan lantaran Nyai teh sasatna anak guru akang dalamun awewe sejen wah geus dibebekeun tadi ge carehamna geus dikumahakeun wan ku akang teh Nyai teh Nyai geulis ye pasti ngarti bener nya ada maksud akang oge hah aduh dasar bangsat salicik make jeung ngabongohan di tukang si kaing kudu satria atuh euy ari teh gelut mah di ngabongohan kitu si kaing keur mah ngalawan awewe tambah-tambah sia mah kitu sia mah ngabongohan eueuh ka era ku tangtungan kantuna pelangkakan ngajeno segede batok sia nyakeun bae atuh ngajeno segede batok beda kumaha we carana mah sanajan kudu licik oge da bongana tuh diajak lemes teu daek diajak ngesang kalakah nangtang sok geus sakitu gelut baheula cukup nya tong ditulikeun ye gandeng sia kurang ajar teh kudu bae bacot jeung aing mah sia deuleu sok sanajan nepikeun ka kamana bae oge aing mah moal ngagugu kana kahayang sia pirangan saukur komplotan garong sia teh. Aduh sia mun kadingen ku bapa maneh kumaha sia monyet bikang hei mun teh nyot bikang si Asdur sia oge monyet jaluna. Aduh aing dasar awewe eta ngomong medikeun ka nyebut komplotan garong sia mun kadenge ku tuang lama bener aduh sia disurilah maneh teh nah poho apanya itu oge anak garong hei. Nyimayang harita geus beak kasabaranana beureum sok sanajan antuh manehna oge sadar anu kedes sang hareupan teh tayalian murid-murid bapana kabeh ge nyaeta si Bahwan Badrowi teh nu tangtu moal gampang lamun ceuk hayang gancang ngarubuhkeun teh da puguh atuh geus apal kana sakabeh pangalamanana tapi edas Nyimayang teh embung lamun sakudu melu mah kamaranehanana nya atuh harita kene Nyimayang boga tekad rek ngalawan bebeakan tibatan kudu milu cenah jeung bapakna nya sanes boga pamikiran kitu mah harita kene serepet Nyimayang teh ngalugas bedog sesekit teu bade ngagurilap nempo kitu si Asdur jeung baturna ngaranjug rewas lantaran ari kudu nepikeun ka main bedog mah meureun dilawanana oge kudu ku bedog deui tapi kumaha lamun engkena Nyimayang menang cilaka geus pasti maranehna keneh anu bakal disalahkeun ku guruna nyatana Bahwan Badrowi bapana Nyimayang. Aduh Nyai toge kituan Nyai make jeung main badog aduh lah kumaha lamun engke cilaka geus teu kudu loba bacot sia Asdur heh lamun maraneh keukeuh hayang mawa kuring rasakeun sia ku aing ye. Aduh kering kumaha tuh ieu di aduh ieu ka bingung dilawan bingung ieu dilawan salah teu komo di alah aing mah jitu wani ngagunakeun bedog mah euy sieun keuna atuh kana awakna pan goreng-goreng manehna anak guru urang pasti guru teh bakal nyalahkeun ka urang lamun menang cilaka alah
lawan malawan we tudur tapi entong dikenakeun takisane hungkul lamun aya rorongkrang gancang rubuhkeun tapi entong ku bedog aya urang marubuhkeunana aya sia ngababarikeun wae sia itu tepan itu manehna mah pan nyaan arek modaran ka urang-urang sadengke deui urang pan lain deui sok sia hei entong kelakang ngabacot wae sok maknya sia ngelawan always urang menderek dikoroyok ku tiluan teu belan pisan ka era sia jelung atuh harita nyimayang harita kene oge ngobadog nyimayang ngorebat rek ngancam kana awakna si Asdur gerakanna menik kesit but-but atuh harita empating haniung bangbaraan nya atuh si Asdur oge dek teu daek eueuh piliheun deui sarepet manehna oge atuh ngalugas bedog kesit harita kene oge atuh nyamutkeun ka tengah pakalangan oh lain antap-antap ka dieu gerakan-gerakan bedog harita meniput buat menipating hariung bang baraan pil pating kalentring pating gelap perak mata klinu atuh pugu si Asdur oge atuh piliheun sejen sarepet ngalugas bedog deui harita teh sanggeusna harita manehanana nyabut bedog teh terus atuh syek eta bedog si Asdur dipake nakisan bedog da Nyimayang anu harita datang meuni murudul jiga bedog loba padahal bedog na mangan hiji ku gancang-gancangna maksudna mah cenah ngarah kana sakujur awak si Asdur sora bedog anu pabentar harita kadenge meuni trong-trang estuning mata klinu kadengena harita kene atuh Mayang hep jilong atuh harita luncat ya atuh geus jadi kitu mah tarung teh beuki ragot bae bedog Nyimayang atuh menikeun ka pating kolebatu gurilapan ngarah ka kenca jeung ka katuhuna si Asdur harita eleheran cingeus jiga nama manehna oge atuh cicicingeun terus nakisan bedog-bedog teh Nyimayang anu datang ditadah ku bedog deui manehna dina ditadah ku bedog manehna dina kaayaan kitu atuh syak harita bedog Nyimayang ngolebat gancang pisan deuk ngababad bincurang tapi harita si Asdur oge atuh teu cileureun sakilat harita keneh awakna ngajelepung kaluhur terus ngajuralitkeun awakna berijing ngadah bedog Nyimayang syak deui atuh harita Nyimayang narajang deui bedogna nyuruwuk tarik arek narok sirahna si Asdur tapi edas si Asdur oge atuh harita teh eleh kesit harita kene sakilat ngelokeun sirahna hiu kelap keplos atuh harita bedog Nyimayang ngaliwat ngahiung kana luhureun sirah tapi edas Nyimayang gerakanna kacida pisan kesitna tong ngelok sesetan aduh sia mun keuna aing rampung hulu ieu cek di Asdur harita reuwas kareudeunakeun sanggeus bedog teu geuna Nyimayang harita kana sasaran harita keneh malikeun di awakna berjeung ayurkeun di bedogna arek ngarah kana cangkeng si Asdur cenah anu harita awakna masih keneh rada dongko hiuk atuh harita bedog Nyimayang ngorewat nyuruwuk ngarah kana cangkeng tapi camemeh nepi sakilat atuh harita belentrang aya sora dua pakarang anu pabentar barang ret harita kene geuning bedog si Oded aduh harita nyalametkeun cangkengna si Asdur setan kurang ajar make dihalangan si Kaif lain teu bisa disabaran pisan sia teh nya di kurang kumaha aing mah leuleus liat ngomong teh da nyaho maneh teh anak guru kuring dilamesan dileulesan teu bisa dan sia teu kudu ngabacot kitu sia Oded rasaka dia aduh siap atuh harita kena oge Nyimayang ngayungkeun di bedogna nu diarah teh sungguhna si Oded tapi harita mah atuh si Oded dikat mundur ka tukang meunang cilepuk nyengkahan bedog Nyimayang teh anu sakitu nyurukna bedog atuh ngaliwat ngahakan angin
Tapi atungan sakilat harita bedog nyimayang dibalikeun deui atuh bareng jeung suku si Oded. Anu harita rek lincak lemah, lenyap atuh harita si Oded ngalenyap. Hiung atuh harita bulan terang harita kena bedog nyimayang awor ditadah ku bedog da si Oded. Sorana ngabeuleunt terang mentak linu kadengena. Sia goblok sia cek si Oded harita amekeun ka nyimayang. Cai atuh harita si Oded kuna lincak kana taneuh. Tapi edas nyimayang nyaan nafsu nate de mere pisan kasempetan ka si Oded pikeun narik napas harita kene bedog nang molebat atuh lir kilat arek ngarah kana buhna si Oded. Tapi si Oded gancang harita kene ngelokeun sirahna bari jeung gancang mapag serangan ti nyimayang. Aduh sia aduh setan sia bulan terang harita dua bedog awor alias pabentar tapi keur kitu seak atuh harita dekanya hawan bedog si Asdur ngolebat ngarah tigigir nyuruh arek ngarah kena cangkengna nyimayang. Hop sasakeun sia yuk aing atuh puguh we nyimayang hatena beuki ngalenyap lantaran serangan si Asdur atuh teu disangka-sangka samemehna. Di harita nyimayang atuh rikat ngagilekeun awakna ka belah kenca bari jeung malangkeun bedogna. Syuk beuleuh terang atuh harita bedog si Asdur atuh masih keneh katadah ku bedogna nyimayang. Bareng jeung kitu atuh harita nyimayang anu geus kacida ambekna. Dasar sia kurang ajar sia anggar we sia mah ngabongohan we kain cek nyimayang. Atuh menikah kerau kegeregeteun we bakat ku ambek lantaran asa dibongohan ku si Asdur. Harita kene atuh hate muterkeun deui bedogna terus luhureun sirahna. Kaluhur jeung kahanap sorona menengah hiung bangbaraan bakat ku tarik-tarik muterkeun eta bedog. Atuh puguh we dina kayaan kitu mah si Asdur teh jeung si Oded kapaksa daek teu daek mundur jeung nakisan bedog nyimayang. Ku bedog sora bedog meuni trong terang pabentar estuning matak linu bungpeng terang nimbulkeun kembang seuneu anu pating buricak kasorot ku mata poe. Cileng atuh harita. Awas. Ayeuna mah si Oded menikeun karipuh pisan si keling harita rateret sakumaha tempat sakuliah eta tempat nya kitu deui atuh si Oded harita teh saruan nitenan kaayaan lebah dinya maksudna maneangan nyimayang anu keur nangtung teu pati jauh di dinya manehna topi tetela ayeuna mah atuh geus teu katempo-tempo acan teuing ka mana nyimayang teh si Asdur harita gancang mundur ka tukang. Si keling harita rateret ka sakuliah eta tempat kitu deui atuh si Oded harita saruan nitenan kaya nebah dinya maksudna deuk neangan nyimayang anu tadi teh di dinya teh belangtung teu pati jauh ti maranehna tapi edas tetela geuning ayeuna mah geus teu katempo ngaleos indit teuing ka mana da teu kanyahoan. Aduh jadot euy bisaan dasar anak guru cikene ngajanteng dirinya tah Oded baru ayeuna direret geus eueuh jadot ieu geus tuluy deui meureun euy si badu teh meuni teu kanyahoan ngaleosna geus we tuh lah ayeuna mah tong wakah neangan si Mayang lah mending urang pikiran heula yeuh si Asdur tuh apan kudu gancang diubaran we karunya katoe ku bedog si Mayang. Aduh bener ya kumaha Dur mentong ada omong wae sadig gancang tulungan aing aduh sabar lah Dur sabar pasti bakal ditulungan ku dewek doaan. Ded ayeuna urang rek kumaha ya saterusna ya ayeuna mah urang gancang-gancangnya balik dewe ka si Jupri Katagalan geus kitu deui atuh ayo kitu ge lah sahayeuna mah gancangan ieu urang bawa si Asdur karunya kuduan yeuh ayo tuh Dur nya senggeus kitu mah harita
kalawan telebo omong di brawe si Oded jeung si Keling katut si Asdur anu keur tatu harita keneh arindit rek ngajugju ka Tegalan nu tadi dipake reureuh ku si Jupri sabatur-batur teka catur lila di jalan anu urang kocapeun harita geus tepi weh nu tiluan ka Tegalan ujug-ujug breh we dinya katempo si Jupri jeung baturna keur darariuk bejeung adalaharan belum sampe menipatuing camuil barang harita nempo si Oded jeung baturna geus daratang maranehna muni curinghak komo atuh ari nempon si Asdur anu harita lempangna dibeyeng ku si Oded jeung si Keling ari leungeunna katempo menikeun ka beureum JR nyekelan cangkeng anu getihan terus harita atuh ngaburya deui tedek saat korejat atuh harita pating korejat bari jeung spok si Jupri harita ngomong ka si Oded Alah, kunaon si Leing? Nyari Pri dewek gantang tulungan Pri sok atuh Oded sina diuk atuh didinya dah bari nyadan kada tangkal nya sok no didinya aduh katuh kaditu saha tah nu daek neangan cai si Jupri harita marentah ka baturna sangkan neangan cai pikeun meresihan kaayaan si Asdur anu harita gagarungan bae bibirna muringis nahan ka nyeri pok atuh harita si Obed Genah, ku dewek neangan mah. tuh dilandes igan mah aya cai buruk gancangan euy lamun aya mah aduh sakalian yang andang daunan nusok biasa dipake ngubaran dang daunan naon atuh jang ngobatan anu karitu mah kudu kaleuweung gede atuh kaleuweung gelodegan Pri tapi apan geus rada jauh atuh teh ieu mah tangtu bakame akeun waktu lila sabot keur kitu waktu cukup mangsanya kapan can para pamirsa ieu carita urang tunda heula kumaha atuh lajenganana insyaallah dina mangsa tur waktu anu sarua baheula Mang Deding haturkeun nuhun kade kalangkung like subscribe komen sareng loncengna nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.